nabi pada sumping ka Siti Aminah waktosna bobot. Tah detik-detik bade bobot Siti Aminah nabi-nabi pada sumping. Sumping kumaha eta para nabi? Nabi-nabi eta pada sumping kumaha lewat kumaha? Apa nabi-nabi tetes ngantunkeun? Iwalti opat nabi saurna teh nya. Aya opat nabi anu ku Allah dikersakeun panjang yuswana. Hiji Nabi Isa alaihi salam. Kedua Nabi Khidir. Katilu Nabi Ilyas. Kaopat Nabi Idris. Ya. Jadi eta anu saurna ku Allah dipanjangkeun yuswana. Jadi aya masing-masing misalnya untuk urusan di luhur duaan. Di langit duaan. Di darat duaan. Kopi di laut nya termasuk masih kene kaitungna daratnya. Kopi di laut Nabi Khidir ya. Upami Nabi Ilyas di kebon sauna teh di hutan di daratan. Tah gede eta mah atuh. Nya. Ieu mah bari njelaskeun nabi-nabi pada sumping lewat naon eta? Tinambe Siti Aminah ngabobotkeun Rasulullah dina kulem sering pisan nabi-nabi narepangan. Oh si horeng teh dina kulemna. Atuh kitu mah ngimpen. Nya ngimpi. Nah, ngimpi teh bisa jadi ternyata bisa sebagai isyarat, ya, sebagai ciri tanda. Apan kamari Nabi Ibrahim oge akibatina ngimpi, nya kudu marentahkeun atanapi kudu mencit Nabi Ismail fil manam geuningannya ya abati ya bunaya wahai anakku aku melihat bahwa ku Allah dipasihan isyarat bahwa kaulah kudu mencit anjeun gitunya. Tasa mahalna Siti Aminah oge sering ngimpen ngan ngimpen oge sareng nabi-nabi. Urang sering ngimpi tara? Ngimpi jeung saha? Jeung jamal saleh atau nabi jeung kaudag-udag anjing. Minangna di udag anjing atau nabi di udag mungelo jeung jurig mah oke jeung ngimpi jeung jurig segala dinya. Aya pernah kitu minang nepi ka ngompol di udag-udag ku naon teh ku anjing teh atuh ngompolnya anan. Benar teh? Itu membuktikan, ieu kade bukti. Itu membuktikan bahwa ngimpi bisa jadi sebagai isyarat. Isyarat anu positif. Oge aya isyarat anu negatif. Ketika urang ngimpi anu goreng langsung we nyiduh ka kenca sebelah kiri. Nya kenca sebelah kiri heuh. Kan kade deui aipan mah aipan. Kabeneran eta pamajikan di kenca deui. Kade ulah tarik teuing nyiduhanana. Keur ngimpi goreng, pamajikan aya di gigir ciduhana cuah. Ulah patitik tarik. Kan isyarat tungkul. Wah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti a'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nya, eta we heula. Tah ieu Siti Aminah ngimpen sareng nabi-nabi. Dina sasih kahijina Siti Aminah bobotna kasumpingan Nabi Adam alaihi afdhalus salam. Saurna Aminah maneh kudu syukur kudu atoh rehna ayeuna keur ngandung kakasihna anu agung. Nah, dina sasi kahiji Siti Aminah nyimpena sareng saha? Nabi Adam, bapana urang sadayana. Anu mana eta Nabi Adam misawur ka Siti Aminah. Aminah, anjeun kudu syukur bahwa dina beuteung anjeun keur ngandung kakasih anu agung. Kitunya
panggih jeung saha jeung Nabi Adam. Dina sasih kaduana Nabi Idris nu sumpingna dina katiluna sasih anu sumping Nabi Nuh. Bulan kahiji sareng Nabi Adam, sasih kadua sareng Nabi Idris, sasih katilu sareng Nabi Nuh. Ingatkeun ke aya kuis. Nuih, nu tiasa uih. Mudah-mudahan alirnya. Dina kaopatna sasih Nabi Syuaib nu miasih Kanjeng Nabi Hud sumpingna dina sasih kalimana. Ingat deui hiji Nabi Adam, kedua Nabi Idris, Nabi katilu Nabi Nuh, kaopat kalima Nabi Hud, kegenep apan acan. Dina sasih kagenepna Nabi Daud nu sumpingna dina sasih katujuhna sumping Nabi Sulaiman. Genep Nabi Daud. Watujuh Nabi Sulaiman. Dina sasih kadalapan Nabi Musa putra Imran. Barang kasalapan sasih Nabi Ibrahim kakasih. Ieu nabi-nabi gegedean hungkul. Ya, gegedean hungkul para nabi. Cek, sasih kahiji Siti Aminah ngimpen sareng Kanjeng Nabi Adam, kedua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Syuaib, kalima Nabi Hud, kegenep Nabi Daud, ketujuh Nabi Sulaiman, kadalapan Nabi Musa, kasalapan Nabi Ibrahim. Tidinya tesuung-suung. Tidinya tesuung-suung ciciren anu luhung. Apa tesuung-suung? Teu eureun-eureun, tesuung-suung teh. Bahasa Sunda baheula. Sunda baheula, Sunda ayeuna oge. Ngan Sunda lemesna tesuung-suung. Bahasa lain teu eureun-eureun, tesuung-suung. Itunya si Horeng Siti Aminah itu mendapatkan impenan isyarah melalui ku ngimpi. Nah, maka urang oge ulah aneh. Banyak orang anu memang sadar anu insaf ku gara-gara ngimpi. Ya. Jalma teh baragajul. Ku gara-gara ngimpi, manehanana ngimpi jeung naon wae kajadian anu jiga naon teh kiamat. Ya, jika kiamat nepi ka manehanana jadi korban, isukna manehanana caget. Jadi rajin ka masjid, salat rajin. Nah, terkadang oge ku ngimpi urang nu bedegong kaimpikeun ngimpi jeung kolot urang atarpi aki urang. Fitri, saha itu? Siapakah itu? Fitri, ieu teh aki maneh, Fitri. Naon aki? Fitri sia, seru sia. Padahal mencar pagi. Jeung aki teh saumpamana teh. Fitri, maneh sing hade sia kakolot. Nah, ada di macam hade. Nya kilap. Ayo kitu nya, panjang ngimpi kitu. Nah, terkadang ku ngimpi bisa jadi saged. Ya. Bahkan ku cacak ngimpi kabungah alabatan jeung nyata seperti kieu. Kieu atuh. Cacak ngimpi atoh komo lamun nyata. Oke? Kamari aya nu ngobrol antara chat. Pak Guru, ieu anak cenah ngimpi jeung Habib Umar. Terus Habib Umar sumping ka hiji ruangan, ku anak dicetekeun lampuna, dihurungkeun lampuna. Cacak begitu ge geus atoh. Nya.
komo lamun secara nyata ente geus panggih jeung Habib Umar encan sasalaman komo awewe mah hese ya hese mata ku ngimpi tapi ngimpi mah insyaallah kata istri kapamegat tiasa misalnya orang ngimpi jeung Habib Umar atau tapi jeung ulama-ulama anu soleh nya kesempatan masih banyak besar tapi beda jeung lalaki mah hese lamun ngimpi jeung Siti Khadijah atau tapi Siti Fatimah hese jadi kesempatan anak buat istri itu nah sabab Siti Fatimah atau tapi Siti Khadijah komo khususnya Siti Fatimah mah terjaga pisan pandangan anak ti lalaki nya numawi rada hese jeung Siti Fatimah atau nabi Siti Khadijah itu tapi keheula aya tanda-tandana mana apakah eta ngimpi teh alus atau nabi goreng aya banyak tanda-tandana kriteriana syaratna di antarana syaratna alusna boga wudu heula syaratna boga wudu heula terus syarat istikharah lamun urang hoyong menentukan mana pilihan anu terbaik buat urang misalkan laya dua pilihan si Fitri aya ngurasakeun ka Fitri teh lalaki duaan teh nu hiji duda nu hiji bujangan kaset nya ngan can boga gawe ieu duda ngora keneh mah rada teu nya kurang kaset lah kitu tapi mapan duh kumaha ya Allah berikan aku yang terbaik ada cek urang teh sama-sama nya urang bingung pilihanana ieu kumaha maka salat istikharah lebih tepatnya di samping salat istikharah oge musyawarah dua polana hiji salat istikharah kadua musyawarah salat istikharah jawabanana bisa secara lewat mimpi bisa secara nyata kieu aya obrolan teh ketika jeung si ieu mah asa merean di hate teh kasih duda teh misalna kasih ieu mah henteu atana bisa balikna kan si ganteng nu can gawe teh ya na teh hate teh asa merean aya tuimiu nya alah heueuh ieu mah teu teh aya nu ngahatean geus Fitri sok eta mun eta mah kumaha Fitri arek nu ieu ge mangga we ngan ari aki mah tadi teh nu mimpi bae nyamungkeun jeung eta nya bae camungkeun ari aki mah nek eta we urusan rezeki mah kewe ka hareup oge bisa jalan sok urang meujeum mah urang teh hate teh kadinya dihujahan dibere dalil ku mimpi teh tuluy deui jeung secara nyatana bit geus we atuh kasih itu ya bujangan kaduda asa goreng asa butna kitu nya nya pas pisan cek urang teh eta bisa jadi jawaban dina salat istikharah ya jawaban salat istikharah nyata bisa lewat mimpi oge lewat secara nyata bisa kieu itunya tah si horeng orang-orang terdahulu oge banyak anu mendapatkan isyarah-isyarah teh melalui mimpi tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku atanapi aja abi mah teu gaduh wudu cenah oke misalnya darurat teu gaduh wudu minimal maca ayat kursi heula nya minimal ayat kursi kulhu 11 bismillah 2 hiji kulhu biasa sabaraha kulhu 11 kulhu 11 falak binas bismillah 2 hiji ayat kursi terus lillahi ma bis samawati wal ard pantaralin langsung wae sarenya minimal nah hate usik nya hate usik Allah atana pi cek hate hayang naon hayang maca syahadat we nepi ka heesna nya rek salawat nu penting dina akhir rek host maot deui rek kulemna aya tanda-tanda kahadean itunya tapi terkadang deui urang sok itu aing ngimpi kalah ngimpi goreng aya teu ngimpi anu lila ingat wae aya tak eta di antara ngimpi anu sahih maksudna ngimpi anu bisa jadi isyarah bukan sebagai bunga tidur lamun bunga tidur mah hanya salewat tungkul ngimpi nama tapi poho deui nah eta aya ngimpi anu sahih anu sebagai nyaan isyarah
ti Allah aya mimpi anu bijilan di sakarang setan. Sebab rupa-rupa. Naon sebabna? Ketika orang hees sare apan ruh orang teu kaluar. Ruh naon bahasa eta pernah dijelaskan. Ruh naon? Ruh ruh yaqdzah. Aya ruh yaqdzah, aya ruh hayati. Lamun ente maot, hirina maot eta mah ruh hayati. Nah, ruh kahirupan. Aya ruh yaqdzah. Ruh yaqdzah mah anu sok ngimpi teh. Mimpi eta ngimpi ka mana? Ka alam mimpi, ka alamna nya. Ka alam mimpi, ka alamna. Ka mana eta ka kalayangan? Teuing ka mana apa? Ka mana we geuningan? Terkadang orang ketika ngimpi ka hiji tempat anu mana ketika sadar asa geus pernah ka dieu gitu. Pernah gitu. Naon ngaranna teh? Dejavu bahasa ayeuna mah. Dejavu. Si horeng eta ruh yaqdzahna nganjang heula. Geus nganjang ti heula. Engke ku Allah digiringkeun jeung jasad-jasadna. Nya digiringkeun. Asa pernah ka dieu teh we, jarah ka dieu pernah. Tapi irahanya asa encan pernah kita si orang bisa jadi tadi melalui pengimpi teh. Jadi si ruh yaqdzahna dianjangkeun heula ka ditu, engke secara nyatana jeung awakna ka ditu ulit. Nya jarah eta. Nya ngimpi. Si horeng Siti Aminah oge ngimpi sareng para nabi. Tah besar harapan urang oge atuh sugan jeung sugan nya wasilahna urang ngabukakeun ngabejakeun riwayatna Kanjeng Nabi aya kesempatan urang ngimpen jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sok urang teh bobohongan non bohong ongko hoyong ngimpi urang teh hoyong jeung tepang jeung Kanjeng Nabi tapi ngawadul nya bae lah nya bae ngawadul heula non sababna sabab lamun dina amalan mah memang cukup bukan sulit lah untuk dikereyekeun urang. Terkadang pan kieu butuh ku sholawat dengan saukur 1000. Tapi beribu-ribu aya 30.000 itu teh. Nya hayang tepang jeung Kanjeng Nabi teh. Pan kudu aya perjuangan. Nya. Logikana kieu we. Maca sholawat lir ibarat urang ngirim surat. Ya. Lir ibarat ngirim surat tapi ayeuna teu usum suratnya ngechat we atulah nya chat aya orang tadi kenal ngechat ka Fitri set isaha sih orang tadi kenal nomor anyar set nih diblokir ke deui kata ulah bakal diblokir gitu bisi aya saha bisi dulur kumaha gitu nya Fit saha ieu teh terus we Fit assalamualaikum terus we assalamualaikum saha sih urang ge penasaran dijawab waalaikumsalam cek eta teh nu ngecat teh ieu Fitri sanes mohon urang teh kalah di layanan deui mohon atanapi teu di layanan we urang teh saha sih teu da nomor saha teh nomor tak dikenal teh nomor anyar diantepkeun we cuekeun we nepi ka dicuekeunana pas dicek dina eta dina chatting teh nepi ka aya 1000 leuwih teu dibuka-buka nya nggak saloba-loba teuing ieu penasaran cik saha si jelemana cet nyawe aya bahan di chat langsung dibalas atanapi di telepon nya tah sama halna ketika urang ngarasa teu aya can aya jawaban ti Kanjeng Nabi urang maca shalawat tuluy we maca shalawat misalna 1000 asa urang teh asa eueuh jawabannya ti Kanjeng Nabi naon sih manfaatna shalawat teh urang teh hayang ngimpi jeung Kanjeng Nabi ngasa encar pernah gitu ngimpi jeung Kanjeng Nabi teh nya tuluy we heula catungtung can aya jawaban mah gitunya intina tina maca shalawat mah pan kecintaan nya nambah kecintaan eta dikeresakeun barokahna tina maca shalawat dikeresakeun ieu mah barokahna eta teu euleum si Fitri teu ngasa ukur menang bujangan langsung dikawinkeun ujug-ujug Fitri cenah ieu di AA misalkan ya ieu 5 juta amin gitu misalna ieu mah nya ngimpi heula we ieu 5 juta Fit masna cenah diteteh aduh amin gitu kumaha aya we heula asal ngimpi heula ieu dirina batang naon eta batang sepeda nah
ku barokahna menang kitu. Sok sanajan eta lain udageunana. Da udageunana mah kumaha carana urang maca shalawat aya feedback. Aya timbal balikna ti anu di shalawatanana. Eta nu ngechat ka Fitri harapanna naon? Dibales. Ye 1000 chat eueuh nu ngabales. Teu ngabales acan teu dibuka-buka acan. Tapi ka aya tulisanana beureum atanapi naonnya. Bukan 1000 we. Teuingeun nustunya saha ieu? Telepon da saking ku geuleuh-geuleuhna. Halo, ieu saha ieu? Fitri, ari Fitri kumaha? Nya ieu saha ieu? Ieu Bapak. Astagfirullahaladzim. Pedah eta dina chatna teu kaharti mimitina teh. Da teu bisaeun. Nya, da teu bisaeun chat gitu. Naon itu angka naon gitu. Teu kaharti nepi ka nimbulkeun ku Fitri teh ih saha teu jelas gajah amat. Aduh, ceuk Fitri teh. Geus diantepkeun we. Ngan ku sabab ieu geus 1000 si horeng teh Bapak, ari Bapak ih suka desah. Ari Fitri lain jawab, ieu chat teh Bapak teh keur diajar. Tuh, pokna teh keur diajar. Oh, Bapak keur diajar ngechat. Mohon paingan atuh teu kaharti. Tah gitu. Tapi aya balasan teu? Aya balasan. Dibalas langsung di telepon. Nya saking kunaon? Saking ku geuleuh-geuleuhna, ieu saha ieu? Si horeng teh Bapak sorangan, Bapak hampura nya. Suka teh Bapak. Dihampura teu? Dihampura. Geus kitu mah disepta nomor Bapak teh, Bapak WA. Nah, nya. Atuh, kusabab geus apal nomorna langsung. Bapak, Pak, aduh, atas teh. Ya. Nya boga atuh kuat apa. Oke, siap. Kintun. Geus deukeut mah. Da Bapak sorangan deui. Tah sarua urang oge teu jauh. Urang sholawat ka Kanjeng Nabi meskipun katakan belum ada jawaban. Ya, boh eta dina ngimpi atanapi kumaha we nya. Belum ada jawaban. Ah tuluy we. Sina bosen ta Kanjeng Nabi teh? Sina bosen naon? Sina bosen ieu saha sih nu sholawatan ka aing? Saha ieu nu ngirim salam ka urang? Tapi da moal kitu deui Kanjeng Nabi mah. Justru atoh pisan. Ya, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus we dijawab. Eta kumaha ngajawab nanya, geus eta mah lain urusan urang. Nya, lain urusan urang. Pan terkadang urang mah heula. Ketika ngechat, set masuk teh. Aya nu masuk deui. Wah, terus gancangnya. Geus biasa mah. Eta mah perkara leutik. Males ngechat mah. Perkara leutik, perkara anu gampang pisan. Bahkan sholawat mah jadi rukun. Hiji dina rukun khutbah, tinggali rukun Jumat. Sholawat jadi rukun. Jadi rukun tina salat. Coba, lamun eueuh sholawat tina salat, maka batal dah. Nya, batal salatna. Amun inget keneh sabameh salam, maka kudu sujud sahwi. Terus dina rukun khutbah Jumat, khatib poho maca sholawat, maka teu disebut jumaah. Saking ku penting-pentingna sholawat. Tah, urang mah ieu sholawat ti dieu kan aya macam-macam niatnya, macam motifna. Ieu mah jangan nganterkeun diri urang sangkan urang naikkeun level cinta ka Kanjeng Nabi teh. Tah, naik deui. Engke dina otak urang bahwa orang atau siapapun anu jadi idola teh Kanjeng Nabi. Untuk ngalelehkeun atau nabi teh. Untuk menyingkirkan orang-orang anu aya dina kepala urang. Maksudna kumaha? Ketika pit idola saha? Eta si Nikita Mirzani. Astagfirullah si Fitri. Eta idolana Nikita Mirzani misalnya. Tah, model kitu. Terus dina idola saha? Suho saya saha? Aing teu nyaralah Suho teh saha? Korea, artis Korea. Suho. Aing teu nyaho we. Suho keur bae lah. Suho. Tah, dibukana riwayat Kanjeng Nabi supaya orang-orang seperti itu dikepes-kepeskeun.
Naon sababna urang bet resep suho, irina resep suho. Misalna kan bae. Hah? Hah? Teh yung. Enggak rupa-rupa wae. Teh yung bukan bae lah. Resep karena resep kasih teh yung. Oh, karena dina cerita-ceritana atau dina YouTube, dina story teh yung. Bodas nya. Beda merenjung urang cahur harideung meureun. Jika nate bodas, terus sipit, kulitna bersih, terus biografina jelas. Wah, dibeja-bejakeun nepi ka dijadikeun video pendek. Lu teh yung dina HP-na profilna teh yung tuh ya dina gambarna nepi ka dieu cenah pang hayong bade ngiring-ngiring naorina bade hayong pangeprinkeun. Tugas lain sanes naon? Eta hayong pangeprinkeun teh yung. Astagfirullahaladzim, urang teh sarwana gelo deui. Ya, sarwa gelo pangeprinkeun atuh ieu harina teh yung. Eta si teh yung ditempelkeun di imah, di kamar. Tuh, si teh yung. Eta naon sebabna? Karena osok dibuka riwayatna. Maka aya dina hati urang kresep. Ya, bahkan cinta dijadikanlah idola. Bahkan bahaya. Tak orang muka karena riwayat Kanjeng Nabi supaya orang mengikis, ya, mengikis saeutik-saeutik nu karar itu. Termasuk cinta ke Allah, cinta ke Nabi kudu melebihi tibatan cinta orang tua ke anakna atarapi cinta anak ke orang tua. Lamun orang masih kena kitu, orang masih kena cinta kasih teh yung, orang masih kena encan kaeusian ku nu karar ieu. Ya, tentang kehebatan anu jadi idola sesungguhna teh nyata Kanjeng Nabi. Oh, pantes. Baheula ge sarua. Ya, Michael Jordan. Ya, Michael Jordan pemain basket 2-3 Bulls, non? Eta teh pemain bola teh non? Bulls nya teu apa deui. Meuli poster di pameran. Ya, di pasar malam gitu tah. Meuli terus dipajangkeun. Aduh si Michael Jordan nepi ka diieukeun. Nepi ka hayang meuli sapatuna. Nepi ka sabab sapatuna mah nya enggeus we make Warrior we. Make Warrior gede nu bodas hideung kita gede nya enggeus cukup we. Minuman lagi hayang sarua jeung si Michael Jordan. Naon? Gatorade baheula mah. Lamun ayeuna mah naon nya? Koneng rek boba manya boba extra jos gitu baheula mah Gatorade atuh boba nya saking kunaon saking ku idola resep kitu kasih Michael Jordan pajang-pajangkeun we tah kusabab henteu dieusian saha anu layak dipika cinta nya apa Allah nu dipika cinta urang moal cinta ka Allah lamun teu diguar saha Allah. Ya. Terkadang pan orang oge aya ketika melihat sesuatu orang ditampakkeun karena kehebatan Allah. Ya. Terus ketika orang ngaguar Kanjeng Nabi, maka tidinya bakal aya rasa dina hate urang, oh bener Kanjeng Nabi teh hebat. Kanjeng Nabi nu layak jadi idola. Saha jalmana anu ketika lahir tos disepitan hiji eta. Terus deui engke kapayun bahwa orok na Kanjeng Nabi saya teh pan itu ieu teh loba keneh sebetulna mah. Ke dipayun orok na Kanjeng Nabi engke dicanak ku Mega. Ya, Mega apal Mega? Awan tuh. Jadi Kanjeng Nabi ku awan lamun tah ku Yahudi mah dijieun Dragon Ball. Awan Clinton. Pan si Dragon Ball teh sangaran tuh. Si Goku teh pan lempang atanapi jadi tutupakan si awana. Nya, tuh dijieun batur mah. Jadi diilustrasikeun. Tapi Kanjeng Nabi mah leuwih ti kitu. Jadi Kanjeng Nabi terus di apa teh? Di ya teh ditutupan jika Apollo atulah. Apal Apollo? Manya teh apal Apollo. Lain Apollo 11, leho eta mah tuh. Apollo apa? Roket atuh.
Tapi iya tuh ente numpak anu bulet ya set gitu naik bola apa itu teh belum lagi linding nu kitu lah nya nah tah kieu Kanjeng Nabi terus dibuntel ku awan engke Kanjeng Nabi bakal dikenal-kenalkeun ka gunung, ka daratan, ka lautan, dikenal-kenalkeun. Iya ye. Lautan, iya. Nabi akhir zaman. Ka laut terus ka daratan, ka kebon, ka ditu ka dieu sadayana dikenal-kenalkeun bahwa iya. Nabi akhir zaman. Nabi anu rahmatan lil alamin sadayana kanyaahna ti dieu pusatna. Bahkan maneh oge di dieuna ti nur ieu. Ke bakal dikenal-kenalkeun. Engke aya terpikir kan, nah cenah moal tiris. Nya, di babakan di teka ditu, moal asup angin kitu teh Kanjeng Nabi komo orok. Nya. Moal sabab kan dibuntel teh. Nya. Tos lah sakitu heula nya kisah nu ayeuna mah bahwa Siti Aminah ngimpen sareng Nabi nu kahiji Nabi Adam sasi kadua, sasi katilu, sasi kaopat, sasi kalima, sasi kagenep, katujuh, kadalapan, salapan, alaihi salam. Halus otakna we. Eta daya IQ-na. IQ-na pinter, SQ-na kudu pinter oge, IQ-na oge kudu pinter. IQ teh emotional question. SQ spiritual question. IQ intelligent question. Naon eta teh? Nyawa teuing, pokona mah. IQ mah kepintaran, SQ mah agamana, spiritualna, EQ emosionalna, daya emosionalna, gitunya. Tasukan nu tilu eta urang aya EQ-na pinter, SQ-na, IQ-na. Jadi tidak hanya pintar untuk urusan IQ, pinter weh otakna, tapi belegug dina agama. Aya loba babaturan ente di sekolah. Pinter mah pinter, IQ-na oke. Kamu suka ngaji enggak? Enggak, saya emang enggak ngaji, ini sombong ya ta. Itu ngaji kan sombong enggak, aku enggak ngaji, apaan ngaji? Tuh, pas tes, sok coba baca. Itu nah itunya. Sok ta'awuz dulu, cek guru nah. Ta'awud, Bu, ta'awud. Iya, sok ta'awuz dulu. Ta'udu billah. Aing parahnya. Pernah ya gitunya. Nah, eta teu seimbang antara EQ, SQ jeung IQ. Da urang mah kudu seimbang. Kudu aya semuana IQ, SQ jeung EQ. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dakhilina wa mawlana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bi subhati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Allah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin sadaqallahu al-aliyyul azim wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy